Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Hamim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Turuna eta kitab teh di Allah, nu maha gagah, nu maha uninga. Ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dhit-tawl. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Nu ngahapunten dosa jeung nu nampi tobat, anu banget pisan siksana, nu kagungan nikmat nu jembar. Taya deui pangeran anging anjeunna, nya ka anjeunna geusan marulang. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Hanteu aya nu ngabantah ayat-ayat Allah anging jalma-jalma anu kufur. Ku kituna poma maraneh ulah katipu ku buar-buir maranehna kasaban nagri. Kadzabat qablahum qaum Nuh wal ahzab min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhuhu وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. Samemeh maranehna kaum Nuh geus ngabohongkeun jeung pon kitu deui golongan-golongan sabada maranehna jeung saban umat ngajugjug ka rasulna pikeun maehan manehna jeung maranehna ngabantah kunu batil pikeun ngagugurkeun anu hak kunu batil. Tuluy kami nyiksa maranehna, nya bisa kumaha teuing eta siksaan teh. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Jeung nya kitu deui geus merenah hukumna pangeran maneh kanu kalupur yen maranehna teh ahli neraka. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Maranehna anu ngadedel aras jeung sakur anu aya sakurilingeunana ngamahasucikeun kalawan muji syukur ka pangeranna jeung maranehna ariman ka anjeunna sarta maranehna mangmentakeun pangampura pikeun jalma-jalma anu geus ariman. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya, Gusti parantos namplokeun rahmat miwah elmu kana sagala perkawis. Ku kituna mugi Gusti ngahapunten ka maranehna anu tarobat sareng anu nurut kana jalan Gusti, sareng mugi Gusti ngaraksa maranehna tina siksaan neraka jahanam. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya mugi Gusti ngalebetkeun maranehna ka sawarga nu langgeng anu parantos dijanjikeun ku Gusti ka maranehna sareng kasing saha anu soleh diantawis karuhuna sareng istrina miwah turunanana. Sayak
tosna nya Gusti nu Maha Gagah nu Maha Wijaksana. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Sareng mugi Gusti ngaraksa maranehna tina kajahatan margi sing saha anu ku Gusti diraksa tina kajahatan dina dinten eta kiamat nya saya tosna ngandung hartos. Gusti parantos maparin rahmat ka manehna sarta eta teh kabagjaan nu agung. Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum idh tud'auna ilal imani fatakfurun. Saestuna jama-jama anu kupur teh diwawaran, saestuna bebendon Allah ka maneh teh bareto leuwih gede batan amarah ka diri maneh sorangan di akhirat. Bongan maraneh diajak kana iman marugen. Qalu rabbana amattana ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Pok maranehna nyarita nun Gusti Pangeran abdi sadaya, Gusti parantos maehan abdi sadaya 2 kali. Sareng Gusti parantos ngahirupkeun abdi sadaya 2 kali. Nya abdi sadaya parantos ngangken kana dosa-dosa abdi sadaya. Ku kituna naha aya jalan kanggo kaluar. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maranehna kariduna teh ngan ku sabab upama maraneh diajak ka Allah nu tunggal, maraneh kalupur jeung upama hiji perkara disarekatkeun ka anjeunna maraneh bet ariman. Nya hukuman eta teh kagungan Allah nu maha luhung nu maha agung. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Nya anjeunna nu nembongkeun ayat-ayatna pikeun maraneh jeung nurunkeun rejeki di langit pikeun maraneh, tapi henteu areling salian ti anu mulang ka kami mah. Fad'ullaha mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Pragera ngadoa ka Allah kalayan ikhlas dina agama anjeunna sanajan hanteu dipisuka ku jalma-jalma kafir oge. Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyunzira yawmat talaq. Anjeunna nu ngangkat darajat nu kagungan aras, anjeunna nurunkeun wahyu kalawan timbalana kasing saha anu dikersakeun di antara abdi-abdina pikeun ngawawadian kana poean patepung lawung kiamat. Yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Nya eta poean maranehna kaluar dina kaayaan, hanteu aya anu buni di antara maranehna di Allah saeutik oge. Kagungan saha karajaan dina poe ieu? Kagungan Allah nu maha tunggal nu maha
murbawi sesa. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Dina poe ieu saban jiwa dibalas ku saniskara anu geus diusahakeun ku maranehna. Taya kadoliman dina poe ieu saestuna Allah gancang pisan ngabalitungkeunna. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Jeung gerawawadian maranehna kana poe anu deukeut kiamat nalika angeunna nyaredak kana tikoro bari nalangsa. Jeung pikeun jalma-jalma anu darolima hanteu boga sobat dalit jeung hanteu boga anu nyapaatan anu bisa diturut. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Anjeuna uninga kana panenjo-panenjo anu hianat jeung kana saniskara anu disumputkeun dina dada. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. Jeung Allah bakal netepkeun hukuman kalawan hak sedengkeun saniskara anu kumaranehna disambat salian di Allah mah moal bisa netepkeun hukum naon-naon. Saestuna Allah nya anjeunna nu maha ngadangu nu maha ningali. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. Jeung naha maranehna hanteu ngalalana di ieu bumi duluy nitenan kumaha pamustunganana jalma-jalma nu kungsi aya samemeh maranehna kaayaan maranehna teh leuwih kuat jeung leuwih loba ditinggalna batan maranehna di bumi, tapi Allah nyiksa maranehna lantaran dosa-dosana jeung pikeun maranehna henteu aya anu bisa ngahalangan dina siksaan Allah. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. Eta teh lantaran saestuna maranehna geus didatangan ku rasul-rasul kalawan mawa katerangan-katerangan, tapi maranehna kalupur tuluy Allah nyiksa maranehna. Saestuna anjeunna nu maha kuat nu banget pisan siksaana. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. Jeung saestuna kami geus ngutus Musa kalawan mawa ayat-ayat kami jeung alesan nu tetela. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. Ka Fir'aun jeung Haman katut Korun, tapi maranehna nyarita Musa teh tukang sihir, tukang bohong. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. Nya barang manehna datang ka maranehna kalawan mawa hak di kami, pok maranehna nyarita
parehan anak lalaki jalma-jalma anu ariman ka manehna teh jeung antep anak awewena sina hirup jeung henteu aya ti budaya jalma-jalma kafir anging dina kasasaran. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. Jeung pok Fir'aun nyarita keun antep kami maseaan Musa jeung manehna sina ngadoa ka pangeranna lantaran kami hariwang boh bisi manehna ngaganti agama maraneh atawa manehna bisi nimbulkeun karuksakan di ieu bumi. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Jeung ceuk Musa saestuna kaula nyalindung ka pangeran kaula jeung ka pangeran Arandika ti sakur anu takabur nu henteu ariman kana poean balitungan. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Jeung hiji jalma nu iman nu nyumputkeun kaimanana di antara kulawarga Fir'aun nyarita naha pantes salira sadaya bade nelasan hiji jalmi jalaran anjeunna nyarita pangeran kaula teh Allah padahal anjeunna parantos dongkap ka salira teh kalayan katerangan nu jelas ti pangeran salira sadaya margi upami anjeunna ngabohong nya bohongna teh kanggo kacilakaanana nanging upami anjeunana leres bakal dumiba ka salira sadaya tina sanes kanten anu diwawadikeun ku anjeunna ka salira sadaya tea sayaktosna Allah moal maparin pituduh ka sing saha anu ngaliwatan wates wangen anu ngabohong. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Ieu kaum kaula nu andika karajaan poe ieu teh kaayaan Arandika kumawasa di ieu bumi tapi sahanu bisa nulungan urang tina siksaan Allah upama eta siksaan tumiba ka urang ceuk Fir'aun kami henteu nuduhkeun ka maraneh salian ti anu ku kami dipandang hade jeung kami henteu mere pituduh ka maraneh salian ti kana jalan anu bener. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. Jeung pok jalma anu geus iman teh nyarita ieu kaum kaula saestuna kaula hariwang boh bisi siksaan tumiba ka Arandika cara tumiba siksaan dina poean Al-Ahzab. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. Nya eta cara siksaan anu tumiba ka kaum Nuh jeung Ad jeung Samud
katut jalma-jalma anu sabada maranehna padahal Allah henteu mikersa dolim ka abdina. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. Jeung yeuh kaum kaula saestuna kaula hariwang boh bisi siksaan tumiba ka arandika dina poean tinggorowo. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. Nya eta poean arandika malik ting balacir dina kaayaan pikeun arandika henteu aya sasaha anu bisa ngahalangan tina siksaan Allah jeung sing saha anu disasarkeun ku Allah moal aya nu bisa mere pituduh jalan ka manehna. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف murtab. Jeung saestuna baheula ka arandika geus datang Yusuf kalawan mawa keterangan-keterangan nu jelas, tapi arandika angger wae mangmang dina perkara anu dibawa ka arandika nepi ka barang anjeunna pupus. Arandika nyarita Allah moal ngutus deui rasul sabadana. Tah kitu Allah nyasarkeun jalma-jalma anu ngaliwatan wates-wangen anu marang-mang. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'indallahi wa 'indal ladzina amanu kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Nya eta jalma-jalma anu ngabantah ayat-ayat Allah tanpa alasan anu turun ka maranehna. Eta teh gede pisan bebendona mungguhing Allah jeung mungguhing jalma-jalma anu ariman. Tah kitu Allah matri hate jalma-jalma anu takabur anu wangkelang. Wa qala fir'aun ya haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Jeung pok Fir'aun nyarita, "Ieu Haman, geranieun munara pikeun kami supaya kami manggih sababaraha jalma asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab." Eta sababaraha jalma ka langit pikeun kami bisa nenjo pangerana Musa karana saestuna kami nyangka manehna teh ngabohong. Jeung nya kitu keur Fir'aun mah mandang wae hade kana amal jahatna teh sarta manehna dihalangan tina jalan anu hak. Jeung henteu aya tipu daya Fir'aun anging tipu dayana nu ngarugikeun. Wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Jeung pok jalma anu geus iman teh nyarita, "Yeuh kaum kaula geura nurut ka kaula tan wande kaula nuduhkeun jalan nu bener ka arandika." Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Yeuh kaum kaula, tayalian kahirupan dunja teh ngan kasenangan nu sakedeung jeung saestuna akhirat
teh tempat tumetep nu langgeng. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Sing saha anu ngalampahkeun kajahatan nya manehna henteu dibalas salian ti kunu sabobot jeung lampahna, jeung sing saha anu ngalampahkeun amal soleh boh lalaki boh awewe kalayan manehna mukmin nya maranehna bakal arasup ka sawarga kalawan kamaranehna didinya teh ditomplokeun kurnia anu tanpa wilangan. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. Jeung yeuh kaum kaula naha geuning kaula ngajak Arandika kana kasalamatan ari Arandika bet ngajak kaula ka neraka. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. Arandika ngajak kaula kupur ka Allah sarta nyarekakeun naon-naon ka anjeunna anu pikeun kaula mah hanteu aya elmuna perkara eta teh. Sedengkeun kaula ka Arandika ngajak ka Pangeran nu Maha Gagah nu Maha Jembar panghampura. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. Teu salah deui saestuna barhala anu Arandika ngajak kaula pikeun nyembahna teh henteu boga hak disebut di dunya jeung di akhirat oge, jeung saestuna tempat nu langgeng keur urang teh ka Allah sarta saestuna jalma-jalma anu ngaliwatan wates wangen teh ahli neraka. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Nya Arandika baka ingat kana saniskara anu diomongkeun ku kaula ka Arandika jeung kaula masrahkeun sagala urusan kaula ka Allah. Karana saestuna Allah teh ningali ka abdi-abdi. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. Ya Allah nyalametkeun manehna dina tipu daya maranehna sarta tumiba we siksa anu goreng kagolongan Fir'aun. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Seuneu neraka ditembongkeun ka maranehna isuk jeung sore jeung dina ngadegna poe kiamat diucapkeun geura arasukeun golongan Fir'aun dina siksaan anu pang banget-bangetna. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. Jeung sing inget nalika maranehna parasea di neraka jalma-jalma anu lalaip nyarita ka jalma-jalma anu sarombong
Saestuna kaula sararea teh anu tarumut ka Arandika, ku kituna naha Arandika bisa nyingkahkeun sabagian tina siksaan neraka di kaula sararea. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. Pok anu sarombong teh nyarita urang sararea aya di jero neraka, saestuna Allah geus netepkeun hukuman di antara abdi-abdina. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Jeung pok jalma-jalma anu di neraka teh nyarita ka juru kuncen neraka, cing atuh pangmentakeun ka Pangeran Arandika supaya anjeunna ngahampangkeun siksaan sapoe mah di kaula sarerea. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Maranehna naranya jeung naha lain kungsi datang ka Arandika rasul-rasul Arandika kalawan mawa katerangan anu jelas. Jawabna, nya ceuk maranehna deui, upama kitu mah nya prak wae Arandika geura ngadoa jeung henteu aya doa jalma-jalma kafir anging anu dina kasasaran. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Saestuna kami baris nulungan rasul-rasul kami jeung jalma-jalma anu ariman dina kahirupan dunya jeung dina poean ngaradegna saksi-saksi. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Nyaeta poean anu sagala alasan pikeun ngalepaskeun dirina hanteu ngadatangkeun mangpaat pikeun anu darolim sarta pikeun maranehna laknat jeung pikeun maranehna tempat anu goreng. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. Jeung saestuna kami geus maparin pituduh ka Musa sarta kami geus ngawariskeun eta kitab teh ka Bani Israil. هدى وذكرى لأولي الألباب. Minangka pituduh jeung panggeuing pikeun jalma-jalma nu baroga pikiran. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Ku kituna masing sabar karana janji Allah teh hak jeung pek geura menta panghampura tina dosa maneh jeung prak geura ngamahasucikeun kumuji syukur ka Pangeran maneh sore jeung isu. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. Saestuna jalma-jalma nu ngabantah ayat-ayat Allah kalawan teu make alasan anu diturunkeun ka manehna teh dina dadana henteu aya naon-naon salian ti adigung ku kalungguhan nu kumaranehna moal bisa katepi. Ku kituna geura nyalindung ka Allah saestuna anjeunna nu maha ngadangu nu maha ninggali. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن
أكثر الناس لا يعلمون Saestuna ngayugakeun langit katut bumi teh agung, batan ngayugakeun manusa tapi kalolobaana manusa teh hanteu nyarahon. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. Jeung teu sarua teu sing jalma-jalma anu lolong jeung jalma-jalma anu bareunta, jeung teu sarua teu sing jalma-jalma anu ariman tur ngalampahkeun amal soleh, jeung jalma-jalma anu ngalampahkeun kajahatan teh saeutik pisan maraneh arelingna. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Saestuna saat kiamat teh bakal tumiba hanteu aya kamangmangan dina perkara eta, tapi kalolobaanana manusa teh hanteu ariman. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Jeung pangeran maraneh ngadawuh, pek geura ngadoa ka kami tan wande kami ngaijabah maraneh. Saestuna jalma-jalma anu sarombong tina ibadah ka kami bakal asup ka jahanam dina kaayaan dihinakeun. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Ya Allah nu ngajadikeun peuting pikeun maraneh supaya maraneh bisa ngaraso harita, jeung ngajadikeun beurang nu ngalantarankeun awas. Saestuna Allah kagungan kurnia nu jembar pikeun manusa, tapi kalolobaana manusa teh hanteu muji syukur. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Ya Allah, pangeran maneh nu ngayugakeun sagala perkara, tayade pangeran anging anjeunna, nya kamana maraneh diselewengkeun. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. Tah kitu diselewengkeunna jalma-jalma anu kungsi mungpang kana ayat-ayat Allah teh. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Ya Allah nu geus ngajadikeun bumi pikeun padumukan maraneh jeung langit minangka adegan, jeung anjeunna geus ngadamel rupa maraneh ku rupa anu sahade-hadena, jeung anjeunna geus maparin rezeki ka maraneh tina anu harade. Nya Allah pangeran maraneh sarta maha berkah Allah, pangeran nu murbeng alam sakabeh. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anjeunna anu jumeneng tayade pangeran anging anjeunna, ku kituna prak geura ibadah ka anjeunna kalawan ikhlas
dina agama anjeunna. Sagala puji kagungan Allah Pangeran nu murbeng alam sakabe. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Pok caritakeun saestuna kaula dilarang ibadah ka barhala-barhala anu ku arandika diaribadahan salian ti Allah. Nalika ka kaula geus datang katerangan-katerangan anu jelas ti Pangeran kaula sarta kaula ditimbalan supaya sumberah diri ka Pangeran nu murbeng alam sakabe. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Nya anjeunna anu geus ngayugakeun arandika tina taneuh, tuluy tina mani, tuluy tina getih kental, tuluy anjeunna nu ngaluarkeun arandika jadi orok, tuluy anjeunna nuwuhkeun arandika nepi ka dewasa, tuluy ngajadikeun arandika jadi kolot. Jeung di antara arandika dipundut nyawana samemeh eta kajadian, jeung supaya arandika nepi kana aja anu pinasdi, sarta supaya arandika ngagunakeun akal. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Nya anjeunna anu ngahirupkeun jeung anu mateni. Nya upama anjeunna nangtukeun hiji perkara, tayalian anjeunna ngan ngadawuh jadi jeleg gue jadi. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. Naha maneh henteu nitenan perkara jalma-jalma anu ngaparantah kana ayat-ayat Allah, kamaranehna dibalieurkeun tina iman. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. Nyaeta jalma-jalma anu ngabarohongkeun kitab jeung nu ngabohongkeun kana naon-naon anu ku kami geus dikirimkeun nu dibawa ku rasul-rasul kami, jeung maranehna bakal nyarahoun. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. Jeung sing inget nalika bangkol-bangkol jeung rante-rante nalian beheung maranehna, bari maranehna digusur في الحميم ثم في النار يسجرون. kana cai anu pohara panasna, tuluy di neraka maranehna bakal diduru. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون. Tuluy bakal diucapkeun ka maranehna, di mana ayana saniskara anu ku maraneh disarekatkeun من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. Salian ti Allah maranehna nyarita, maranehna parantos ngariles ti abdi sadaya, malah samemehna mah henteu kungsi abdi sadaya nyembah berhala saeutik oge. Tah kitu Allah nyasarkeun jalma-jalma kafir
kafir. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. Eta teh lantaran maraneh di bumi saruka senang kalawan cara hanteu bener jeung alatan maraneh sarombong. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Bus gara arabus kalawang jahanam dina kaayaan langgeng di dinyana nya kacida goreng padumukan jama-jama anu takabur teh. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. Kukituna masing sabar saestuna janji Allah teh hak. Kusabab eta boh kami nembongkeun ka maneh dina sabagian anu ku kami dijanjikeun ka maranehna, boh kami mundut nyawa maneh oge nya ka kami maranehna dipulangkeun. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. Jeung saestuna kami geus ngutus rasul-rasul samemeh maneh Muhammad sawareh di antara maranehna ku kami geus dikisahkeun ka maneh jeung sawarehna deui ku kami hanteu kungsi dikisahkeun ka maneh jeung hanteu bisa hiji rasul mawa mujizat salianti kalawan widi Allah nya upama datang timbalan Allah bakal diputus ku hak jeung harita jalma-jalma anu ngabatalkeun teh rarugi. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. Ya Allah ngajadikeun ingon-ingon pikeun maraneh sabagian pikeun tutumpakan jeung sabagian deui pikeun dahareun maraneh. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. Jeung pikeun maraneh dina ingon-ingon teh kakandung rupa-rupa mangpaat jeung eta ingon-ingon teh pikeun nyumponan kahayang maraneh anu kakandung dina dada maraneh sarta dina tonggongna jeung dina kapal maraneh bisa diangkut. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. Jeung anjeunna nembongkeun ayat-ayatna ka maraneh nya ayat Allah anu ku maraneh dipungkir teh. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Nya maranehna naha henteu ngalalahna di ieu bumi sarta nitenan kumaha balukarna jalma-jalma anu leuwih ti heula batan maranehna leuwih loba batan maranehna jeung leuwih rohaka kakuatanana sarta leuwih loba ditinggalna di bumi. Tapi saniskara anu ku maranehna geus diusahakeun teh teu aya paedahna ka maranehna. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم
فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Nya nalika kamaranehna datang rasul-rasul kalawan mawa katerangan nu jelas, maranehna aragul ku ilmu nu dipibandana jeung tumiba kamaranehna siksaan alatan saniskara anu kumaranehna digareuhgeuykeun. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. Nya barang maranehna nenjo siksaan kami, pok maranehna nyarita abdi sadaya ariman ka Allah nyalira sarta abdi sadaya kupur kana saniskara anu ku abdi sadaya disarekatkeun ka Allah. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. Tapi iman maranehna teh henteu aya manpaatna pikeun maranehna nalika maranehna nenjo siksaan kami sunatullah anu tumiba ka abdi-abdina sarta harita rarugi weh jalma-jalma kafir teh.